khususnya sampai 5 gimana kegiatan nomor ayeuna izin sareng itu. Pokoknya mah Relias terbaik. Bahasa Sunda pokoknya Relias mantapin. Dina beting hidung redung hate jeung hate urang rek ado ya nyaman terus dipancepkeun di saputaran Bona. Putri bungsuna pikeun entos teu dapat asih budi mangsu
ilmu nyunda budayana. SMP Yayasan Atikan Sunda ngatik diri nu mandiri. SMP Yayasan Atikan Sunda teger panggeruan tercangkep. Mudah-mudahan kegiatan dia merupakan kegiatan anu peras, anu biasa mulai budaya sareng bahasa Sunda. Atur nuhun ibu bapak guru, titipkeun putra-putrana didieu insyaallah. Enjing jaga dipaketo pamijaran teh pamimpin, bakal jaga pamimpin anu moal hilap kana budaya Sunda. Atikan Sunda ngerti, Atikan Sunda ngerti, Atikan Sunda pasti, Atikan Sunda diri. Begitu kurang kaaya di Yayasan Atikan Sunda, hayu kurang ngalestarikan deui budaya Sunda. Laras pisan. Nikah heman kasasama ajen diri naki Sunda jadi ciri nu utama nanjer page hirup saur